Lada lewi enak di Batang Parawan asa diublag sama lu semua ngublag sama lu semua asa diublag sama lu semua yuk ngublag yuk yuk ayo ayo barudak kita ganti lagu ya. Satu dua tiga. Ke kiri nona mani putarlah ke kiri yuk ke kanan dan ke kiri manis ke kanan yuk putarlah ke kanan ke kiri Aku suka ya sama kalian lagu mah guys halusnya. Ngan eta penampilan jeng banget kudu rada di upgrade ngomong weh yang iluan Lain gitu orang mah jujurnya mana tiluan cocok jadi boy band. Orang teh kan boga babaturan anu gawena di label musik. Nah, orang nyarankeun maranehnya, nyarankeun ka babaturan orang supaya maraneh teh jadi terkenal gitulah, jadi boy band. Walaupun banget saria pas-pasannya, tapi jujur suara mah merdu. Alhamdulillah. Ya nya. Walaupun setelan pakaian maneh jiga nu ngaleget manuk, tapi justru di dinya unikna Kan personilna kurang kudu ngajak hiji deui. Ngajak saha? Ngajak kurang embung najis aing malah maneh mah benalu ya ari urang hayang nyieun trio jiga kieu teh hese bebelaan ngejim hayang sispek ari siang ngeunah we nya awak gendut hayang ngiluan gabungnya Bayangkeun nya ya personel boy band 4 urang nu tiluan awak na sispek nu hiji deui ngabuyeuyeut jiga sia teu cereug. Kumaha teh pantes Tadi teh modus benernya eta mah muji teh beda aya kahaja hayang ngiluan era ngomong eta teh apakah salahku apakah dosaku kenapa awakku gendut padahal aku sudah dietika janjiku urang langit panci samalah do samalah do goblok eman goblok geus yuk Lau beungeut hayang bodas seksinya euy. Iya saha cik perkenalkan sok nami abi teh Apil. Assalamualaikum lur. Dina YouTube si Apil teh sok lo Bandung ngomen cenah Apil nya sok lo Bandung ngomen sok tahu pokokna mah Apil cenah pan maneh teh ngadabing nyokotan video batur cenah. Apakah maneh mere duit eta kanu boga videona? Nya maneh teu perlu nyaho kitu eta mah kumaha si Apil we nya jeung nu masalah kaos di nya. Pan si Apil teh nyieun kaos kitu. Tah kaosna teh gambar banget si Junet anu dikartunkeun. Nah, lo Bandung ngomen Pil cenah ieu maneh tong paradu ngagunakeun banget orang lain dina baju diterapkeun dina baju soalna banget ge cenah boga hak cipta. Nya langsung ke intina we lah ina urang jeung si Apil teh klarifikasi mengenai fakta-fakta anu terjadi. Wegah ngomong sebenarnya mah ieu teh. Jadi kieu nya netizen urang teh kan ngadabing video Afrika tapi urang teh pepaduan wae ngadabing teu asal ngadabing. Tapi samemehna urang teh minta izin heula ka pemilik video aslina nyaeta si Angel Michael alias Junet. Urang teh minta izinnya lewat Facebook, kemudian lewat WA. Cuman hese urang eta chatan jeung si Angel Michael eta dina WA. Soalnya kan si Angel Michael make bahasa Inggris, sementara urang teu bisa. Akhirna urang setiap ngabales chatan si Angel Michael nya, urang kudu kana Google Translate heula. Terus oge kieu nya ya Pilnya. Atuh langsung we Pil kana intina kitu kumaha proses perizinan video teh sih mah ngaberebet we ka mana mesti ngomong teh ieu aing mah. Goblok. Jadi kieu inti namanya urang teh minta izinnya ke pemilik video aslina tah kemudian unggal bulana urang teh mere royalti atau duit ke pemilik video aslina oge. Terus matakan urang terang ada bing bangsa film kartun soalna hese minta izinna hese pisan